ngaran kuring ramal ngan sakitu-kituna eueuh papanjangna kuring teu nyaho naon pangna kuring diaranan ramal. Kuring ge moal protes peda ngaran kuring lain Obama atau Lionel Messi. Kuring moal protes sabab ceuk kuring ngaran alus moal aya manfaatna lamun kalakuan mahiwa jeung papalimpang tina bebeneran. Kuring ge moal protes peda batur sok nyebut gelo ka kuring. Padahal ceuk rasa waras kuring teh. Ceuk kuring jejeg kuring teh. Batur wae sok nyebut otak miring atawa kurang saundang ka kuring. Padahal kuring mah ajeg teu miring teu sing. Padahal ceuk kuring loba nu leuwih gelo ti batang kuring. Nu gelo mah tuh sok malingan duit nagara. Nu gelo mah tuh anu resep ngagasab harta jeung ngarebut hak rakyat. Pamimpin anu norek tarang ngadengi rahayat anu ngajerit teu bisa dahar. Pamimpin anu ngahaja mungpun tina kaayaan rahayatna anu sagala kakurangan. Pamimpin anu teu bisa mimpin. Pamimpin anu lakuna lain turutanna. Teu gampang deuleu jadi pamimpin teh. Gede tanggung jawabna. Jadi pamimpin mah teu sagawaya. Jadi pamimpin mah teu kabeh dulu bisa jadi pamimpin. Nu mata kuring mah sok seuri nu ningali anu ngantri pada hayang jadi pamimpin. Nu mata kuring mah sok ngabarakata lamun anu teterejelan hayang jadi pamimpin. Tah lain teu waras ngaranna lamun kabeh hayang jadi pamimpin. Sing sadar ari hirup wis pada boga hancegan. Moalnya kabeh jadi pamimpin. Lamun batur jadi pamimpin atuh urang jadi anu dipimpinna. Apan salat di aya imamna aya makmumna. Jadi rahayat ge lamun bener jeung bageun mah apan leuwih hade derajatna tibatan pamimpin anu kucut. Kusabab jadi pamimpin teh lain gawe enteng. Kuring mah teu hayang jadi pamimpin. Mending kieu hirup bebas eueuh nu ngatur. Eueuh anu nyarek mending siga kuring bebas teu kauger ku aturan itu ieu. Matak lamun hayang hirup tumanina lepas tina sagala kasusah hirup mah ciga kuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.